Wah, permainan buuk. Suri deh. Iya. Katanya. Mainin ya. Nah adanya mau anak, soalnya imam motor dulu benjo, lain buka benjo. Oke, tenang be, Jo. Mang Didin udah kemana gitu? Kemana be lah? Kepos ya. Ih, belagu. Nyaho, belagu jasa. Atuh gua yang nyerah be ongkos ya mah. Dek beli casing HP heula aing. Casing HP aing serada buluk. Casing HP apa casing banget Mang Didin? Casing HP lah, rintik. Mang Didin. HP be, anu diurusan. Aya beget mah haleupek. Dua ngelak basurut nyusu tai kotok. Eta sia. Nya dekilnya bang, berun tobel lagi gitu mah. Atuh meureun be, Mang. Atuh nan bangke beurit ki eleh bauna ku Mang Didin. Dinakon. Mang Didin, benjo baliknya. Engkala mun geus anggeus meuli casingna, anterkeun nya ka imah benjo. Benjo ngantuk pengen boci, bobo ciang. Ojo, kayak koin diantarkeun. Back tip. Aing nitip order nya. Aing balik heula ka imah. Nek salin ganti baju supaya rada kerenan. Bating, ndek ganti casing doang ge, was ndek salin heula. Ih, Aku Lainna naon back tip. Bisi di counterna aya janda herang doang aing mah. Pan aya aing rada kerenan mah, rada rapi. Sugan be kakait hatena neuleuh aing rapih mah. kait kumaha meureun. Beut Mang Didin lagi hauk kos belum dangdeur. Eta sia belum dangdeur cenah. Lama teh saya tombel aing ngomong. Terus ya, aing nitip motor, aing balik heula. atuh bawa be, Mang motorna naon esena sih? Pugu sarwana subek. Mang Didin mah duang cucuna. On teh on si benjo. Subek, tompel, pansnya nyamreun. Jangan nuga imah aing mah, omblokna keur dibongkar, keur diadean. Ih, Ayo, Ih, nya hilap urang Mang. Aju aya upana eueuh ye Mang, kulah naon motorna. eta sia. Ku yang upahan bahasa perhitungan sia jeung baturan doang ge. Ih, mun kitu mah ku aja ngumbah. Hobe. Geus lah, nitip motor aing ya. Ulah malabur ternyata gua di dieu. Tah, kuncina nempel tah. Oh, Mang. Geus mah hidung leungeun panjang deui. Sia. Mari tabok bae angku. Jata motor dulu si benjo teh. Dua lasun. Dua lasun. Si benjo kemana? Motor lu sama ayah gimana eueuh? Balik si Benjo nama. Oh, Met. Tapi ieu motorna dipinjem heula ku si Jaka Ireng, tapi si Jaka Irengna balik heula neuk salin cenah. Kemana gitu sewa langkah? Pakai acara kerja motor segala. Ngomong nama neuk meuli casing HP cenah, Met. Eta sia, dek beli casing HP doang ge, sampai salin segala. Oh, Met, aneh sih, aja. Bener ya. Oh, pada langsung nembak tadi kan. Bak, ieu motor ku aing dipake heula nya. Aing beli kopi ka warung Teh Desi. Ulah Met, kamu jelemana aya kumaha? Sia tong ada yang ngeta omongan aing, pancak aing ge. Aing dek meuli kopi heula ka warung Teh Desi, rintik. Oh, nek mau kopi doang. Oh geus ge, tapi ngopina di dia kan? Ah, saya takutnya di dia doana. Oke, bosku. Mantep ya, Tip. Kebal-kebalnya. Ngomong sing di pedagang itu. Walok. Bisa tuh, Met. Tarik. Gus Met mentok. Ngopi orang. Aduh, mantap. Gedeng dibere upah ku si Didin. Oh, Bari ngopi heula. Aduh, nikmat jaka apa ieu mah. aduh, mantap. Guys, ini banyak yang sumput kena hang nyahona, ring cakar saling cakar. Si Jaka Ireng jeung dua lasun. Ih, doang si Memet, tang durutan bae. Iya. Mentang-mentang si Memet, ya ganjuna, iya. Jepret ku jodoh. Tip. Itu si Memet kok lempang sih? Motor dulurna si Benjo kemana itu? Ih, aja, Bek. Motor dulurna si Benjo kemana tanya? Dicokot Mang Didin gitunya? Bisa jadi, Bek.
Met, motor dulur nasi benco kemana sih ya? Tuh dicokot si Jaka Ireng tadi kepanggil di jalan. Oh, dicokot, kepanggil di jalan dah. Ah, Met. Terus kopi mana, Met? atuh saya masih tompel. Terjadilah beli kopi nage. Yang motor dicokot ku si Ireng. Naon hubungan meuli kopi jeung motor nang dicokot? Atuh ulap lah, aya lempang mau beli kopi na. Padahal masa kalian nya. Lempang meuli Lempang kopi. doang deh. Bisa meureun lempang. Sewadi amat si kaing ah. Met. Dicabut sekuing sekalian ku kota tompel sia. Ngomong tuang. Gitu doang sih ya. Sekarang kuing buk sia tah. Nggak perhatian baik. Oh. Onik sih. Kaing. Saya ulah tip, kayak masih momo. Sugan be, budak kesebaralik di pasarna. Oh, saya lah. Ti dia mah aya keboker head. Pemarahan bae kuprat-keprat bae ka urang. Yo, dikit yo. Kuing, yo. Medan. Tompel ya. Ini guys, aing. Pek, jadi itu mah motor dulur nas benjo. Iyo ja, kok ada kebun sih? Wah, pasti eta mah pagawean si Memet. Doangna andek ngadu domba urang jeung Mang Didin. Bisa jadi tip. Wah, tip, kumaha mun ku urang disumputkeun deui. Wah, ide bagus ka Subek. Urang jieun manehna. Iya, kena senjata sorangan. Bener tip. Misalnya lah. Oh, geus kira cokot. Bawa motorna. Oke. Gaskeun. Ih, tip Ayo, kuncina tip. Coba dinabokna tuh. Oh iya, aya tip, aya tip. Aya. Istirahat. Tarik tip. Belok. Ih, sekarang naik. Naik. Gaskeun. Siap. Ide bae lah, buktina di tukangan 50. Disumputkeun di dieu bae tah. Oh, geus kira motor kayak gitu teh. Geus ge. Os. Geus. Geus. Lucu. Mau kapanggih ini lah jadi ge. Oh, saya. Kemana motor dulu si benjo yuk. Si tompel jeung si rintik lagi eueuh deh. Kemana ya? Met, udang Met. Hei. Met, udang Met. Nah, si Ireng ngagak aing keur hes bae. Oh, Met, maaf Met. Met, aing si tompel jeung si rintik kemana yuk? Nyaho teuing, nanya ka aing nyaho gento. Emang seueur ka dieu budak dua eueuh tah? Oh, tadi ada usaha mau teh aing hes aya budak mah. Wah, pasti kayak masih mumuy budak dua. Bari bawa motor dulu nasi benjo. Tadi teuing lah. Sakitu doang Irang. Oh, Jaka Irang. Pasti budak. Kemana motor dulu si benjo? Waduh, doangna nu maling ieu mah. Aing kumaha aing? Asa ada aku duga gantian nih mah aing. Wah aing, bebeja lah ka budak jeung ka si Ireng, minta bantuan pangnangan ke motor si benjo. Nah, akhirnya datang juga my love. Kebel amat sih beli nanti tuh ke pasarna. Mas Ridwan bisa itu sapoe be penyebab Aduh, ento lah mu, ulah-ulah sapoe 2 jam besok kapan ngisi awak kan langsung ngirisan. Lebay setompel. Tapi kayak sarua sih tip. Mun 2 jam tanpa ayam bebek jika kesana hirup teh ya awak kesan. Ngomong deh kain lebay.
Sini mas ya suka pare. Suka pare tuh nanti. Coba pare supaya ibu. Tompel, berhenti. Mana sih? Motor dulu si Benjo. Kalau dibawa ke dia, pan. Enggak semang ulah riweuh, tinggalkeun urang heula. Jadi kieu. Pek, jadi itu mah motor dulur nas Benjo. Iyo ja, kok ada kebun sih? Wah, pasti eta mah pagawean si Memet. Doangna andek ngadu domba urang jeung Mang Didin. Bisa jadi tip. Wah, tip. Kumaha mun ku urang disebutkeun deui. Wah, ide bagus Kasubek. Urang jieun manehna. Iya, kena senjata sorangan. Bener tip. Misalnya lah. Oh, geus kira cokot. Bawa motorna. Oke. Gaskeun. Ih, tip Ayo, kuncina tip. Coba dinabokna teh. Oh iya, aya tip, aya tip. Aya. Istirahat. Aduh. Tarik tip. Jadi gitu, Mang. Oh, gitu. Oh, Mang gitu. Parah amat nyemet bengalan ya. Buku parah jasa eta mah. Doangna kelahiran teu diadahan teh budak ku kolot teh nya. Ih, aju kurang kumaha geus memet ayeuna? Geus, Mang. Urang mah pura-pura teh nyaho bae pokona mah lah. Oh, Mang, orang mah pura-pura tanya bae, kena kekelepekan teh anangan motorna eueuh. Hangus ge, urang mah pura-pura teu nyaho beho. Oh, Mang, pura-pura tanya bae orang mah. Weh, dak, tolongan aing dak. Tolongan naon, Memet? Tolongan bantuan aing dan motor dulu si Benjo. Motor dulu si Benjo. Oh, jadi dibawa ku si ya, Met. Lain ku budak dua ieu, motor dulu si Benjo. Tadina aing dek adu domba sare tiluan. Make acara nyebutkeun motor dulu si Benjo ame saria saya salahkeun motor baku saha orengan motor beneran. Oh, beneran. Oh, tadi di sebutnya di tuh yang di kebon. Sapurku lebih cokot poeng eueuh. Makana, Met, jadi jelema ulah sok jahil, kena batu nalin sia. Nyaho geus kira tangan ka ditu motor dulur si Benjo. Nyaho, tanggung jawab bisa Met, tangan ku sia ka ditu. Mangkana wae hadak batun aing nya motor dulur si Benjo. Bung amat aing, tangan ku sia ka ditu sorangan nya. Parah sih dak, batur macam apa kau kalian? Bunulangan batur kesusahan. Memet, mun deuk aing ngomong kos kitu ka sia. Oh, Mang, bener, kudu nama kami nu ngomong kos gitu ka sia, Met. Babaturan macam na nu beuki ngadu domba babaturan. Oke, aing minta maaf dak. Selama ieu aing sering ngadu domba jeung ngajalan sia kabehan. Pan aing minta maaf, wae ana tolongan aing dak. Kumaha tip? Ngidin. Pugu sarea duaan. Respect lah ngeusan pura-purana. Karunya nepona. Pura-pura naon tompel? Bek, jelaskeun bek. Oke, tip. Jadi kieu, Met. Sebenerna mah motor dulurna si Benjo teu leungit. Motor dulurna si Benjo anu ku sia dicumputkeun di kebon geus dicokot ku kami. Oh, tah. Oh, Met. Ih, pan wani amat ke dana aing ah. Injak tok ceplok banget. Sia teh jahil jadi jelema. Lebok tah. Nek niat ngajahilan malah kena batuna. Mas, mana orang motor dulu si Benjo? Di situ Met, si mau kosong ku yang diteuneunan. Ayo. Kamu saya cokot. Pandang dipake ku aing, deuk meuli kasih HP aing na. Saya ge. Jurus ya bincik. Kejahilan. Kau bener mu? Geus ayo, Aili imalin rasa prasepi. Bahagia kena hate geus saya di rumah. Nah, dah ku kami motorna diteuneun ti dieu di tukangan 50. Bek. Jauh we motorna. Iyo, kok eueuh sih, Tip? Ayo sia motorna eueuh. Bener sih Latif, supek motorna eueuh. Oh, Mang, tuh motorna ti dieu ku kami diteuneunna. Lah, si masalah neuneun meureun Latif. Lain ti dia diteuneunna. Serius Mang, ku kami diteuneun ti dieu nya beknya. Bek kumaha yeuh? Sia ge ni tahan nu di dieu. Penyalahkeun ka aing sia mah. Cakar sakali poeng dah. Enggeus, ulah saling salahkeun. Intina mah sarea duaan kudu tanggung jawab. Bener mu, mun misalkan sampai teu kapanggih, ya sarea duaan kudu ganti rugi pakai duit. Ih, Beb, duit di mana tuh aing? Atau jual tak awak sia ke tangkulak. Lah, tika jual awak katang kulak cenah. Ulah dijual, parabeun kalian lejubuk ge. Teu daekeun dijubona, eta di jual katang kulak deui. Ngecaprak si Memet. Nah, kentung. Mau kumaha ieu nasib kami? Atuh teh nyaho. Geus bek, tip. Mending sarea duaan, terus terang kasih Benjo bahwa motor dulu nasi Benjo leungit. Duaan cenah. Atuh tiluan lah jeung si Memet segala. Pan si Memet ke tah nyuputkeun motor segala pan. Panai segala, na usahanya aing setompel. Pan awal mulana si Met anu nyumputkeun motorna. Nyaho, saya kudu ilu tanggung jawab lah, Met. Bung amat, orang sarea duaan terakhir nyuputkeun.
Memet. Ih, udah kenal itu